Kereta anjlok di antara stasiun Manggarai Sudirman. Kereta anjlok nomor KA 2473 rute Manggarai Bukit Duri lumangsung di antara stasiun Manggarai Sudirman. Rabu 6/4/2019 sekitar jam 15.16 WIB. Akibatnya jumlah perjalanan kaganggu. Kereta relasi Bogor ke Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sebaliknya pikeun sementara waktu teu bisa dilakukan. Kereta relasi Bogor jeung Bekasi nuju Jakarta sebagian ngan ukur bisa dioperasikan teu Manggarai jeung sebagian tetep bisa dilanjutkan perjalanan nepi ka Jakarta Kota. Pikeun nu ngagungakeun jasa anu ngaembun nanggoan bisa dilakukan tiket di loket stasiun jeung di penta. Ngagunakeun moda transportasi lain cek Humas PT KCJ Eva Carusinisa ngaliwatan keterangan nu ditarima tim redaksi Koran Radar Bogor. Manehna oge menta penumpang memperhatikan keselamatan sewangan-sewangan jeung dihenteu masakeun naek kereta lamun geus pinuh mangga daguangan kereta anu salanjutnya cek Eva.